wa alamatus syaqawa ari pirang-pirang ciri-cirina jelema-jelema bakal cilaka di mana di akhirat aya don deui eta ihda asyara ayat 11. Aduh sukses urang kaasupnya kaasup karena jelema-jelema nu cilaka kudu apal mata supaya naon apal ieu urang supaya teu gebrus kana eta urang kana anu cilaka mana awalan atau ulaha aya nomor kahiji nama ayyakuna harison ala jamil mal nomor kahiji ciri jelema nu bakal cilaka teh harison kadedemes awak ala jamil mal kana sakabeh harta cekolotna depikeun ka dug hulpet nyawa nya kitu urang teh kadedemes ngabelaan naon sih pada anu bab jama geuningan nu bab ciri nu kahiji mah justru zahidan di dunia warohiban fil akhirah ya juhud hatina lain kalau dunia baik dunia ngangguan kamu bohkeun urusan akhirat tah ieu mah jelema teh harisun ala jami'il mal teu ingat kana ibadah nu gawe teh mah bae we isu jedel ka jedog teh teu ingat kana ibadah ya mun jalmi geus kadedemes kitu paur kasut jalma bakal cilaka naudzubillah min mata urang mah nya alhamdulillah urang jadi aya waktuna lah nya dikasihan dengan kitu ngisi waktu sedama di serang kebun di pasar di warung calana segala rupa ngan aya waktuna ibadah beureun ibadah we gitu tanu kahiji bakal cilaka teh terlalu teuing urang naon kitu kadedemes hawa urusan dunia bari nepi ka mohokeun urusan akhirat padahal urang teh cekolot mah kudu inget kana purwadaksi kana waktu gitu geus dicontohan eta teh ku tukang gaple sok gaple teh hari jumlah kartu gaple sebenarnya kabehna pernah yang itu jumlah kartu gaple sabaraha jumlah 28 sesuai dengan jumlah hijaiyah 28 biasanya aya balak kosong teh ayanya balak kosong teh teh nandakeun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an jadi jelema teh kabeh lahir ka dunya teh kosong pun eusi ka dieu la ta'lamuna syai'an teu nyaho naon nya abdi awal lanjut sama langsung bisa kirohat tuh udah kajuru kanunya kabeh ceuriknya sok ceurik kan tuh da campangihan abi aya orok pas maju boros teh udah langsung memperhatikan ceurik udah ngaju udah kajuru dijurukeun asa camperna mangga langsung memperhatikan ceurik kabeh ceurik udah nah ditonjol setelah kita jadi sopir percakek setan jos gitu baru setan nah buru-buru sunat langsung diadanan di komatan Citiluk ya aya dina gaple teh ku balak hiji itu gede dina jenuah teh gede teh nandakeun naon Allahu haqqun wajibil wujud wahdaniyah nandakeun balak hiji teh Allah teh dat anu sahiji nya kitu wahdaniyah tidak disifatil afal teh dina gapleh teh 28 teh kartuna nya balak hiji aya teh hiji-hiji dengan hiji dua nya balak dua balak tilu tapi kan terakhir mah balak sabaraha balak genep sabaraha hiji jumlahna balak genep 11 lamun balak genep aya di urang teh cenah cek tukang gapleh sampurna cilaka itu teh balak genep di urang ditinggal aduh cilaka teh jumlahna 12
Nyebutkan cokolot cilaka 12. Nanti teh jelema nu teu mawa la ilaha illallah. Jadi isina teh 12 teh lafzul jalalah atau lafzul kalimat thayyibah pada masih la 12 ya. Jadi gaplek. Balik deh karena ciri jelema cilaka. Ciri jelema cilaka teh kahiji kada demas awak terlalu urusan dunia. Ingat karena urusan. 2. Zaniatu amtakun nahimatu bis syahawat. Ya. Walada dunia. Cita-citana teh urusan syahwat mah bubu. Mikirkeun meureunana kanikmatan dunia. Teu sugan saeutik terbesit karena urusan akhirat. Kahayang we karena keahlian. Alhamdulillah min kali. Artinya urang alhamdulillah ruang riuk siga wangi ayeuna teh siga jadikeun sababia urang kasukeun jalmi-jalmi nu bagja dunia nu akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabb. Jadi nomor kedua mah cita-citana teh eueuh deui we berarti wah urang mah pokona mah berkesenangan dunia we. Senang dunia kumaha carana. Pek boleh senang-senang kan urang ulah keterlaluan dunia. Cek Rasulullah cenah ikmal dunya ka'anna ta'ishu abada wa amal akhirati ka'anna tamutu. Urang teh sing sumangat urusan dunya oge saakana ada urusan tahun deui terbekal semangat. Terus ingat wa amal akhiratika kudu minggawe amal ke akhirat urang. Ka'anna tamutu boda sigarek mau isu. Ya, gitu nah. Ingat karena produksi cek nya dek darunya pek kan ulah keterlaluan gitu namanya sebab tadi teh urang kedua bakal terbalik ke kaya. 3 hiji dudunya teuing. Kadua heueuh nu dipikirkeun teh leutuh saeutik tentang akhirat. Gitu cek kolot mah hardolin we dahar modal ulin dipikirkeun teu dipikir saeutik tentang ibadah. Katilu naon? Ayakuna fahishan fil qali. Wa mukatharon lil ghibati. Nomor katilu ciri jelema nu bakal carika cilaka teh mana? Fahishan fil qali. Omonganna teh goreng we eueuh sugan pikarsekeun, ucapanna teh ngajari hatekeun batu. Kalau bakeun ghibah we tangga ghibah. Lariu bari nyeblak. Ini apa tuh si aduh yang ada sekitar karasannya mun awewe mun laki memberi ngopi ngomongkeun ngomong baheula ka ngomong eta sekitar karasan terus mari beda kerja di santri pan diomongkeun teh oge mati ngomongkeun urang batur awewe mun bukan cewek teh urang dibawa ka si kana ngomong urang mah eta hiji waktu cenah ka ieu dia kebetulan urang cibi urang mau katipu cenah hiji waktu ka pasar rek meuli bako hiji tukang mau bubukna teh cemik halus panjang urang dari proyek neng di pas ngalieu cenah beueut mah hidung sabola neng di kaki nah itu hidung sabola duka cenah cek kolot kasamagahan gitu hidung sabola belum cenah rambut merayu pas ngalieu beungeut menipu ngalieu kasar teh pada kitu kan hidung sabotan bukan batur abdi barang zaman kuliah itu dina buat kereka les udah sekolah sehingga nama pikirnya sudah terbudak di untun 2 gitu pas ditoel neng cek air arah ka leles lirenan kan di mana terus ngalieu ngek di nyok nyoeng maju kembali ya kan ngaji babel tuh udah mulai kado kita siapa nanti ditiu udah kencing pikir sedikit pas itu neng aja aja paling mana anu mereka
bukan ini itu bibir nanya bisa ini luas banget ada angel buat teh normal ngomong gitu mah luas asa katipu datanya nomor katilu teh omongan anak mantap pinjarieu kalau bakal gibah empat tahun mangeunah Warabiah nomor 4 ayakuna mustahawinan bisolawatil khamsi. Ngalalaworakeun kana salat lima waktu ngangke-ngke sebenarnya ngalalaworakeun. Kewe isukan ge aya deui cenah aja. Isukan aya deui. Kuat isukan di salatan. Di salat. Ya. D wal khamisatu nomor kalima mah ay am takuna subatuhu ma'al fujar besti nate babaturan nate jelema tukang lacu hungkul tukang dosa lamun urang ngahiji jeung tukang doraka apa bawa nya tak mun hayang nanyakeun karakter hiji jelema tinggal jeung saha aja gitu. Ngaji jeung tukang kuning biru kuning. Ngaji jeung tukang musik kan biru musik. Ngaji jeung tukang ngaji kan teh. Da kumaha jeung sahara jeung anak biasa. Tapi ayeuna ngaji jeung tukang tolak kan teh. Dua kali ke aya bosan sana. Lain tahu ieu kalau itu sih. Aku mana cerita Nes teh kabagi pinjuk balik ka imah di buka cing hasil. Salah lihat tulisnya. Bari jeung ieu lieu dengan teh. Nah, teh kenur. Jeung helm. Apa helm? Nok dibelah. Macam kita Nobel cabul untuk baca bola ya. Si orang yang bermahal dibelah. Betul sakit bagaimana? Jadinya aja tete halus belum sempurna dibelah gitu teh mehnya kok maksudnya lain mirip. Cek tadi teh salah ngelamun kuno. Iya, anu salah masuk ke daging. Naon? Wah, jadi kita terpaham. Aduh. Eta nomor 5. Babaturan rajin tukang maju. Sadi satu kagenap ayakuna syai'ul khalqi. Nah maksudna ieu naon ngatersepkeun jelema ka urang kagenap nama itu kagenap nama nyaeta goreng ka makhluk julid cilimitan eta aya hayam batur ngaliwat ka imah urang ditangian sukuna kurapia panjang-panjang weh aya karunya lu hayam tadi ieu di guntingan buukna teh cenah di hayam batur boleh itu hayam urang di kakayang lah hayam itu karunya dikukurukannya mah kadeuleun tah ulah dah kudu boga urang teh peuring hayaman ulah kitu dah hayam oge gitu gitu nah nih katujuh mah ayakuna mukhtalan mafuro 8 mani'an liman fa'atin nas Allah kan ketika 11 inti nama mudah-mudahan orang masih dijadikan jami-jami anu khairun nas anfa'un nas cing jadi manfaat ke urusan Islamin ya rabbal alamin. Terakhir mudah-mudahan itu jadi setelah beliau ini tiap Jumat kanggo mempertebal keimanan urang Allah Subhanahu wa taala. Utami cek tadi supaya mizan timbangan amal urang berat
Kurang sedekan kalau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kurang lebih jangan berbeda wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.